Sugri mitra kaum dan mulia, semoga orang ngelajengkeun deui hanca urang katunda dina dongeng anu judulna nyaeta Bedog Karamat. Dina episode nyaeta Didodoho Rai Sanca. Didodoho Rai Sanca. Didodoho Rai Sanca. Brai cahaya panon poe nyorot pisan kana beungeut Rudi. Bretek Rudi lumpat muru kana lawang guha, maksudna mah rek kaluar terus rek balik. Barang srog kana lawang manehna kalah ka ngahulang. Geuning eueuh jalan, nah bet leungit jalan teh. Aduh Gusti, Rudi palhak polohok. Heg manehna ngelo keluar gebeg teh. Meh manehna ti soledat kana jurang. Lawang guha sakitu nampeuna kana jurang pisan. Leng ngahulang nginget-nginget kajadian kamari sore. Nah, ada kamari mah aya sengkedan. Rudi ngahulang, moal bisa balik ya carana lama pokna deui. Gorowok Rudi gogorowokan sugan we bapana neangan kalebah dinya. Mun lain bapana sugan atuh batur anu ngaliwat ngadengeun. Hantem gogorowokan kalah ka matak peura eueuh jalma nu ngadengeun saurang oge. Rudi diuk dina batu deket lawang guha, bingung lain memeusan ret kana jurang sakitu tulung kawin. Sengkedan saeutik-eutik acan. Panasaran lu ngalengo susuganan aya areuy anu bisa dipuntangan. Lapur areuy susuayeun. Areuy susuh areuy acan. Bari bingung jung nangtung leos we ka jero guha deui. Barang nitenan sakurilingeunana Rudi colohok. Guha teh bet salin jinis. Hi, bet siga jalan ieu mah. Piraku aya jalan dina jero guha. Memangnya guha teges ganti rupa. Harita nu katempo ku Rudi mah siga jajalaneun we. Pedah jajaleunana di jero leuweung, ngabalumbung kawas alur munding atawa alur bagong. Sisi-sisina rajeg tatangkalan galede. Sawareh mah aya anu geus jararengotan sagala. Asik aya areuy cadulang. Rudi semua atoh seret bedog teh dipesat kecek dipake nyabet areuy carulang. Heg areuyna dibelah rek dijieun tali bedog. Tah pada pantas ari disoren mah. Bedog gulung teh disoren habek ditepakan sarangkana sababaraha kali dialak diilik heula serenge seuri sorangan. Heg lajag-lejek nyiru-niru jawara. Bet jadi ludeung mau bedog mah geuning. Gebeg Rudi kakara sadar apan manehna oge boga bedog. Leng ngahulang luak liuk neangan bisi murag di pelebah dinya sidik dekat tembok. Buah murag kana curug. Piraku da kamari mah aya jalan babari deui jalan ka dieu teh. Nah ayeuna bak jadi eueuh.
teu loba mikir deui Rudi leumpang. Maksudna mah rek neangan jalan balik. Sugan we di hareup mah aya jalan anu wabu. Malah kahayang mah hek panggijeng batur rek tatanya we piraku. Teu tepi ka imah kitu cek pikir Rudi. Lah, menih hese nempo langit teh. Cek Rudi bari tatangahan. Pugunya jalan anu di sorang teh rada kekep luhurna sarupaning tatangkalan ngaroyom kana jajalanan. Kawas anu ngahaja ngadon ngiuhan jalan sorangan. Jeleg, jeleng, jeleng. Rudi luluncatan dina akar kai. Kap ngarampa perah bedogna. Bisi aya sato galak. Seret bedog bulung teh dipesat ka launa. Gurilap, gurilap aya cahaya ngagurilap ngan sakolebatan ngagurilap nama. Kiingan, urang pake ngadek tanggal kai ieu bedog teh. Red kana tangkal kai sagede bitis. Kabeneran eta tangkal teh malang ngalangan jajalanan. Heap, hap, tangkal kai teh dikadek. Rudi colohok asa teu percaya kana tetempoan. Mendingan sakeplas kieu. Cek manehna bari colohok. Teteh lah bedog bulung teh kacida segetna tangkal kai oge ngan seceplas rampung kaos disabet ku gobang jaba asa hampang deui teu kudu satarikna ngadek tibang sakecek tangkal kai bisa sapat. Nyaan bedog karamat ieu mah. Boga bedog karamat euy. Cak Rudi ngomong sorangan. Teuing kunaon hate Rudi bet ngadadak reug-reug kawanina dumadakan ngumpul deui malah bekil leber ayeuna mah wawanena teh. Alah rek aya sato leuweung oge kulama moal sieun dikadek we ku bedog karamat cek Rudi. Teuing pedahku ujub meureun teuing pedahku memang geus kuduna kitu we harita di hareupeun Rudi aya sato anu keur ngadodoho. Lalaunan eta sato kaluar tina guha pamatuhanana. Kadenge sora baturna disada. Kawas nama aya dua siki, panjangna sarua, gedena meh sarua. Golosor. Awakna nu panjang teh ngagolosor ka handap, kuluna celegeug beheungna merengkel bet siga anu rek nyamer. Anu hiji deui numpi ngaligur dina logak kuluna mah celegeug mali ka pelebah datang Rudi buntutna kaciri utek-utekan letahna sakapeung ulal elol kaluar tina sungutna. Asa bau pahangki ya wabo aya orai gede. Rudi rucang-rincang gancang we ngalugas bedogna dicekel pageuh ku leungeun katuhuna. Hek lempang deui rada taki-taki puguh teu nyaho di mana oraina. Ngan sakanyahona bau pahangki mah bau orai gede. Selak-sak kaambe bau pahang begi rosa ayeuna mah kaambeuna teh. Rudi kokohek atuh da eungap teu kuat ku bauna. Boa-boa peurahna nu kieu mah ngahaka naon nya. Srok kahandapeun tangkal kimeong Rudi ngarandeg heula rarat-raret bisi aya tapak jelema teu kaciri puguh plebadinya mah jukutna kanal mani nyerebeng jadina. Aya oge anu busik tapak sato bagong kawas nama beda nyecep tapak sukuna. Sugan teh tapak jelema geuning tapak bagong ieu mah. Rudi nelak-nelak anu busik tina jukut barang cengkap.
kadenge sora deui. Rudi rikat malik barang ret grubuk maneh ngagurubuk tiba baranting ka tukang. Meh bae bedogna ka aclengkeun. Cedu sukuna nincak akar kai. Gebru labuh maneh diuk pisan. Rudi nyengir puguh cung curunganana keuna kana akar anu nyendul. Teu dirasa dasieun ku anu nyelegeug. Aya sora gede. Gusti, maneh gede kitu. Rudi calangap. Saumurna kakara nempo orai sagede kitu, tetempoanana mah moal kurang teu sagede tangkal jame, moal leuwih gede. Da eta meni seserelekan awakna teh. Ret kana sisitna meni pikagilaeun, pelebah beungna mah lemes, sumuhurung herang. Ngan pelebah buntutna pikageuleuheun sisitna mah canangkat sigarek caroplok tina kulitna. Orai sanca meureun. Nah, mani ku gede-gede teuing. Geuwat maih nangtung paneteupna teu leupas ti orai sanca logodor aya nu hiji deui teu katempoeun ku Rudi mah nyangkana mah orai sanca teh ngan hiji we padahal sadua-dua jaba keur ngadodoho ka manehna di tukangeun. Orai sanca culang cileung cecelegeug siet huluna nyemplung rek nyamber ka Rudi. Sungutna geus calawak sidik rek nyapluk kana sirah pisan. Dumadakan Rudi hayang malik ka tukangna atuh breh katembong anu calawak. Siungna aya opat meni rangset jaba sungutna burahay beureum. Wow! Ngan sakitu nu kaluar tina beuwir Rudi. Rudi mapag sungut orai sanca bedog gulung lebat dilempagkeun we kana sungutna pisan teu dipikir heula asal jangji we bisa ngadek kelewat lo orai sanca ngelok bedog gulung liwat luhureun-luhurna pisan. Rudi reuaseun sabab orai sanca nampu dina beugeutna. Kajadian aneh lumangsung kalawan teu sadar Rudi ngolawitkeun bedog gulungna kana handap siet ceplos budik bedog gulung digas beung orai sanca gelenceng beheung orai sapat pisan ngan edas sungutna nyarenteng kana beungeut Rudi ari awakna mah ngagebru kana tanah. Rudi mebetkeun maneh gorentel ke gorentelan dina jukut puguh tanah narada lamping. Untung loba pangkal kai awak Rudi teu terus dikulitik kana landeh. Cianol betrek macokana beungeut Rudi kukulutus kuniang hudang ret kana awak orai sanca katembong gugurubugan. Awakna anu gede teh pubak babuk ka ditu ka dieu tatangkalan anu sagede bitis mah ngadadak ayeeh rarebah mani hempak kagalai ku awak orai sanca teh. Ari hulu orai harita nyepluk kana tunggul kai sakitu tunggul kai gede bet kawas rek kaleg-legeun gap deui terus we dicapluk atuh puguh tunggulna bijil tina beung orai. Sasat oraina geus sapat awakna geus kitu mah hulu orai teh cicing kuntuna nyarecep kana tunggul kai. Undung aya tunggul mun eueuh meureun nyapluk sira aing cek Rudi seuri bari sumumuringis kakara oge balam. Rudi ngareret ka belah kenca seleber anu nyamber tina lolong kerang tangkal kai maneh nyeleber ka ciri huluna wungkul. Orai Rudi ngagorowok reuaseun diruduk mundur ti babaranting ciduk keneungna mantau kana catang gebru ngadon labuh meninang karak bengkang.
Sungut orai sanca calawak rek nyapluk kana beheung beungeutna pisan. Siet bedog bulung disabetkeun maneh nanggal pisan kana sungutna atuh barawa sungut orai teh simpreng ngadon sapat pelebah punukna. Sebrot aya getih nyebrot meh bae kena beungeut Rudi. Untung kaburu ngelok getihna mi lepas kena kana dangdaunan. Pletek dangdaunan jadi ngebul. Sigur hurung siga nu dihuru. Rudi colohok hareugeun. Meni panas kitu getihna oge. Pokna bari nangtung deui. Hek ngilikan bedogna meni baloboran ku getih orai. Kambe bauna hanyir pisan gancang we disusutkeun kana jujukutan. Ari digesutkeun jujukutan ting peletek harideung kawas anu kaduru. Orai naon getihna meni matak tutung. Bawa ieu mah orai jurig sugan ieu mah. Bari ngomong kitu teh Rudi rada culang cileung jadi kareueung cenah hek lu ngalengo nempoan ka sabudeureunana eueuh tempat anu wagu kabeh asa kakara nempo jeung asa kakara nyorang harita. Nya di mana ieu teh? Lain kop Citalaga lain, Pasir Astana lain. Rudi geragero bari gagaro teu ateul bedog bulungna diasupkeun deui kana sarangkana keok diuk dina akar kai kurubuk beteungna disadaku kurubukan kakara karasa lapar geuning harita mah. Jeung hayang dahar deui ieu teh kumaha nya duh lapar pisan Gusti cek Rudi. Jung manehna nangtung luak lieg sugan aya kadaharan leuweung keun bae cenah buah cariang oge asal anu asak we komo lamun manggih jambu mah atoh pisan. Ret kana lengkopna serengeh seuri si horeng aya tangkal nangka gancang Rudi lumpat sengseng kambe sengit buah nangka asak dirojong we da buah dina tangkalna hek ditepakan dirasakeun asak henteuna tah ieu mah bluk-blukan disadana asaknya euy pokna bari muterkeun buah nangka. Tetalangke buah nangka teh dipurak nyaan amis jeung seungit deui teuing biak sabaraha nyamplung anu puguh mah beteungna jadi bungkiang reuleu teurab kakara eureun barang daharna. Barang nangtung karasa aya nu nyak celakan kana sirahna cepel jeung bau hanyir barang tanggah goak Rudi ngagoak gajeng luncat terus undur-unduran ih orai jurig pokna bari muringis nyawe dina tangkal kai teh aya orai keur nyampai we awakna ngegebay ka handap sawareh. Seleber orai teh nyamber kana sirah Rudi rikat ngejat seleber deui muru kana punduk geblug Rudi ngalabuhkeun maneh sret nyebut bedogna wow sungut orai calawak sidik Rudi teh sidik rek nyapluk Rudi deui hiat bedog bulung ngolebat ceplak keuna kana sungutna grubuk orai sanca gugurubukan siapa sungutna euy cek Rudi. Sugri Mitra nama pisan kapihatur atau mudah-mudahan anu sayana mudah-mudahan orang canak anu awonna orang jentenkeun hiji panginten kangge eunteng urang sadayana wargi sementawis panginten sim kuring Kang Arif nyohonkeun undur diri
sanes waktos orang tepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.